Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagian anu ka 27 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon. Mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka 27na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana nalika wanci subuh geus datang Raden Samar harita asup deui kana raga aslina nu aya di rumah sakit. Dina pada eta bareng jeung medalna si jabang bayi ka alam dunya. Sora cerikna pabaur jeung patembalana sora adan ngaharu biru jeung pacampuhna rasa kabungah anu karandapan ku Neng Mita jeung Raden Samar. Wilujeng Bu, putrana tos lahir kalayan salamat sareng sehat Bu, cek seorang dokter kandungan anu maturan Neng Mita timiti datang tug nepi ka ngalahirkeun. Atur nuhun Pak Dokter. Walau Neng Mita lemah najan rasa kabungah namah kagambar dina paromanana anu marahmai. Sabot keur kitu Raden Samar kadenge mangiran. Pamegat atanapi istri Pak, cek Raden Samar sabab orokna harita masih keneh keur diurus ku perawat. Istri Pak meni saya pangabungna oge meni bangir. Manawi teh pamegat tapi teu sawios-wios kata alhamdulillah salamat.
sok sanaos numutkeun dina pamariosan USG mah pamegat. Mohon Pak, danya kitu teh ari ka kawasan Gusti mah teu tiasa diprediksi. Urang mah mung sakadar ikhtiar wungkul sareng merekirakeun pami kajantenna mah punya kumaha anjeunna we anu ngurusna. Mohon laras pisan Pak. Nalika keur kitu torojol saurang perawat norojol bari ngasongkeun orok anu geus bersih tur dibedong. Mangga Pak, ieu putrana bilih bade dipangkon. Cek eta perawat. Atuh puguh ku Raden Samar harita oge tuluy dipangku bari diciuman. Panonna kaceri sarinakdak ku kabunga. Satuluyna sanggeus meunang sawatara waktu. Orok teh digolerkeun sagigireun Neng Mita indungna. Neng, tinggal gerak. Asa mirip akang sadayana ieu mah. Tapi meuni geulis budak teh. Cek Raden Samar, gumbiranaker. Kitu deui Neng Mita, manehna imut bagja pisan. Poe harita pikeun Raden Samar jeung Neng Mita mangrupakeun poe anu pinuh ku kabunga. Sanajan samemehna ngarandapan kajadian pikaruaseun alatan kacilakaan dina mobil teh. Poe harita tangtuna pikeun Pasugara jeung Burati mangrupakeun poe munggaran ngais incu. Kaayaan eta teu bisa digambarkeun kumaha bagjana kulawarga Pasugara. Dumeh reueus kiwari manehna geus boga incu. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna poe Rebo isuk-isuk. Langit lenglang taya aling-aling. Hawa seger karasa minuhan rongga irung. Angin tiis nyelecep ngahiliwir nebak kana kulit mawa rasa syukur kulantaran hirup masih keneh di peparinan kasehatan. Gancangna carita saminggu tisaprak babaran Neng Mita dina hiji peuting nalika keur sare Neng Mita asup kana alam pangimpian. Dina sajeroni ngimpi eta manehna diuk di hiji karaton sedengkeun di hareupeunana diuk saurang raja jeung permaiswarina. Neng Mita ngarasa heran dumeh eta raja teh sarimbag pisan jeung Raden Samar salakina. Dina eta impian kadenge eta raja teh ngandika, bagia anaking wilujeng zumping di karaton Surasowan. Ama jeung ibu kacida bagjana dumeh hidep kiwari bisa datang kaya tempat gelis anaking. Sakadapan mah Neng Mita teu bisa ngajawab. Alatan ngarasa bingung. Dirina bener-bener teu ngarti kana kajadian anu keur karanapan dina eta impian. Hapunten sateu acana. Kumargi abdi teh ngaraos bingung sareng teu terang nuju di mana ieu teh saleresna. Saterusna nama Gusti Permaiswari Sri Kandini Mairan. Ulah bingung anaking. Kapan hidup teh kiwari aya di negeri Surasowan. Wanohkeun ibu jeung ama teh minangka indung bapana salaki hidup nyaeta Raden Samar. Raden Samar Kakindareswara alias Raden Samar. Lang Neng Mita ngahulang ngaraga meneng. Sapada harita pangacianana mangprung tumalapung. Sanggeus ngadenge omongan kitu ti Permaiswari Sri Kandini. Dina pada eta ingetanana nyawang deui kana waktu sabaraha bulan katukang nalika makhluk gaib nyebut Raden kasalakina. Nah bener kitu ieu teh Kang Samar seorang anak raja. Tapi jigana bener
Sabab waktu aya makhluk gaib nyerang, eta makhluk gaib teh nyebut Raden ka salaki aing. Hayang nyaho sakalian rek ditanyakeun ku masluk belukna mengpeng aing patepung jeung indung bapana. Kitu gerantes hatena Neng Mita waktu harita. Satuluyna Neng Mita tumanya, Surasowan samar kakin Dareswara nami nu sae. Hapunten ibu ama, naleres kitu Kang Samar teh putra salira. Kumargi salami ieu anjeunna teu kantos nyarioskeun saha anjeunna salaresna. Kumajujutanana ieu teh ibu ama, sareng deui ari nagri Surasowan teh di mana ayana. Sekali deui hapunten anu kasuhun, bilih sikap abdi culangung saha saleresna wasta salira teh. Prabu Samarkenda narik napas panjang. Napasna diatur supaya dina nerangkeunna teu matak ngagerwahkeun minantuna. Sanggeus kayaana karasa tenang, kok kadenge Prabu Samarkenda cumarita, ku ama ayeuna rek dibejakeun sajentrena. Ngara hidup teu kaget teuing engke dina akhirna. Ngaran ama mah Samarkenda, tah ieu bojo ama Sri Kandini. Ama minangka raja di nagri jin muslim Surasowan. Tapi man hidup ulah zieun sok sanajan ieu kasebutna nagri jin. Kulantaran kahirupan mah meh hampir sarua jeung kahirupan alam manusia. Nu ngabedakeunana ukur dimensi waktuna wungkul. Hidup di alam nyata sedengkeun jin di alam gaib. Bener pisah ari salaki hidup teh hiji-hijina anak ama pawaris tahta di nagri putra mahkota sebutanana. Jeung deui ari ngeunaan salaki hidup bisa nyaba ka alam manusia mah cukup panjang caritana. Tapi singkat dama kulantaran manehna maksa hayang ngalalana ka alam manusia. Tah dumasarkan hal eta sakalian beung-beung urang ayeuna patepung amarek nalek ka hidup. Kira-kirana lamun dina hiji waktu salaki hidup balik ka alamna, na hidup rek ngidinan geulis gebeg. Neng Mita kacida ngagebegna nalika dirina manggih kanyataan di luar akal manusia biasa. Danget eta dirina bener-bener teu salah denge, sagalana jentre eces kadenge, kabeh ukur jeung sakabeh nu aya dina uteukna. Pertanyaanna akhir-akhir ieu anu minuhan hate Neng Mita kiwari menang jawabanana kalayan tanpa karaguan. Tapi dibalik eta aya rasa getir dina hatena, sabab teu nyana yen salakina teh golongan jin. Paingan atuh pernah dina hiji mangsa nalika dirina rek nyuguhan cai ente, salakina ujug-ujug ngaleungit ngiles 3.000. Lianti eta najan hatena teu hanjakal, najan hatena teu hanjakal dumeh menang jodoh ka Raden Samar. Tapi dina hate leutikna ngajerit alatan ingat kana nasib diri. Peuting harita pikeun Neng Mita mangrupakeun peuting kasedih. Komo nalika Prabu Samarkenda tumanya ngeunaan kasiapan lamun hiji mangsa salakina balik ka nagerina. Akhirna Neng Mita ngan ukur bisa ceurik sajadina bari nyuuh kana lahunan
Permeswari Sri Kandini. Kayaan di Karaton Surasoan tumadakan dilimpudan ku kasedih nalika Neng Mita sumegru. Ibu, kumaha tuh ibu? Dabdi mah alim, ari kada dikantunkeun ku Kang Samar mah. Komo ayeuna, kapan abdi teh tos gaduh putra? Bade kumahakeun teuing, lamun maengkin pamitos tiasa nyarios naroskeun ramana. Prabu Samarkenda jadi silih reret jeung pamajikanana. Dina hatena masing-masing ngarasakeun kumaha kalutna perasaan Neng Mita minantuna. Harita kadenge deui Prabu Samarkenda ngandika, Sabar Nyai, sabar. Ama yakin ke dina waktuna pasti aya jalan anu hade. Ama oge ngarti kumarasana lamun ditinggalkeun kudu jadi batur hirup. Lian ti eta ama kacida bagjana dume ayeuna ama jeung ibu geus boga incu. Sing tenang Nyai, gelis. Da piraku tega ibu oge, ari kudu ngabedol salaki hidup mah. Ayeuna mah leuwih hade, lakonan we heula kahirupan, ulah rek dipake kahariwang teuing. Bising ke malah gering nang tunggalang layung Nyai. Kedah kumaha tu ayeuna abdi. Kajabi ti eta, abdi melang ieu teh. Kumargi murang kali teu dicanda. cek Neng Mita, hatena rada tenang sanggeus ngadengi omongan kitu ti Permeswari Sri Kandini. Ayeuna mah mending mulang heula we atuh. Ayeuna mah karunya ongkoh ka budak bisi hayang nganyusu. Hampura lain ibu ngajujurung ieu mah. Ongkoh sakalian ibu oge hayang mangku heula. Ramana hayu urang anterkeun ieu minantu bari sakalian ngalengok incu. Kitu cek Permeswari Sri Kandini. Saterusna dina sajroning ngimpi eta Neng Mita dijajabkeun ku Prabu Samarkenda jeung Permeswari Sri Kandini. Dijajabkeun bari naek kareta kancana kalawan diiring-iring ku para prajurit pangawal nagri Surasowan. Gancangna carita sanggeus nepi ka imahna, Neng Mita tuluy ngasongkeun orokna. Atuh puguh Prabu Samarkenda jeung bojona tisirikna parebut hayang poe heula mangku. Dina pada eta Neng Mita neangan Raden Samar kulantaran salakina eueuh di imah. Tapi anehna sanggeus nanyakeun ka Mangkori jeung ka pembantuna saurang oge unu nyahueun. Atuh puguh Neng Mita kacida sedihna. Makana danget eta keneh Neng Mita tuluy ceurik satarikna sabab kasieunan salakina teu balik deui. Kanyataan eta tangtuna matak ngagerwahkeun ka Raden Samar anu sare sagigireunana. Makana waktu Raden Samar lilir manehna gancang nepukan pipi pamajikanana kalawan launan supaya nyaring tina sarena. Neng, aya naon Neng? Aya naon? Sing eling ieu akang aya ieu akang. Cek Raden Samar ngahudangkeun Neng Mita kulantaran ceurik tarik bari sasambat ka dirina. Bari matana masih keneh peureup. Sapada harita korejat. Neng Mita ngorejat hudang bari tuluy canukul dina kayaan masih juuh ku Cimata. Panonna ngareret ka salaki jeung anakna tetela aya. Meunang sawatara waktu Neng Mita ukur ngahulang. Pikirana kumalayang cus-cos kalitu ka dieu. Bari mikiran geui jeung inget-inget kana impianana nu tadi cikene nu karasana lir nyata pisan. Neng, cek Raden Samar semu alon bari tuluy nangkep pamajikanna ti tukang.
aya naon deui ka nangis kitu. Akang meuni ruas ngimpi naon Neng teh. Dangat harita Neng Mita ukur nyuuh dina dada salakina. Manehna can nyaritakeun ngeunaan impianna bieu. Cek pikirna, engke cenah nyaritana oge, rek neangan heula waktu anu nyalse. Teu kunaon Kang. Mung tadi teh abdi ngimpen anu pikasieunan Kang. Cek Neng Mita bari tuluy ngagoledag deui kalawan dikekepan ku salakina. Para wargi sadayana dina waktu nu sarua nyaeta di hiji tempat nu aya di negeri Surasowan. Geus saminggu lilana Patih Jagatnala meh hampir teu bisaeun sare. Alatan pamaksudanana gagal deui dina raraga nyangkalak Raden Samar. Padahal sagala upaya geus dilakukeun nepi ka ngutus Datuk Baal anu terakhir dibere tugas ku dirina, tapi nya kitu Datuk Baal oge gagal. Datuk Baal masih keneh can mampukeun pikeun naklukkeun Raden Samar. Malah nu puguh mah ampir-ampiran rusiana kabongkar lamun harita Datuk Baal teu gancang disalamatkeun ku dirina. Sial, kudu kumacaran supaya Raden Samar bisa disingkirkeun. Piraku aing kudu turun langsung ka lapangan mah. Asa moal pihadeun. Tapi hayang jauh ku aing rek dicobaan sakali deui. Kitu gerendengna Patih Jagatnala nu aya di ruang kapatihanana. Satuluyna tanpa mikir panjang deui, Cirim Patih Jagatnala laju ngolebat kaluar ti kapatihan demi ngacorag Raden Samar nu keur aya di alam manusia. Sedangkan kayaan di alam manusia khususnya di imah tepatna di kamar Neng Mita. Nalika Neng Mita katempo geus sare deui lalaunan Raden Samar ngalesotkeun kekepanana kulantaran rarasaanana ujug-ujug jadi teu ngarareunah. Raden Samar harita terus cinukul tulul canukul dina sisi tempat sare. Ieu hate ngadadak jadi teu ngarareunah rarasaan kieu. Boa-boa ieu rek aya bancang pakewuh dewa cigana mah. Kitu gerendengna Raden Samar bari nyium anakna anu ngagebra tibra dina ranjang oro. Bener pisan teu pati lila ti harita seor dina luhureun suhunan imah kadenge sora angin manipating saleor tarik naker. Lain angin biasa tapi angin tanda bahaya. Naluri jin Raden Samar langsung aktif sabab manehna nangkep aya tanda-tanda makhluk gaib datang ngajorag. Nasaha deui ieu cenah. Ya Allah, gerentes Raden Samar bari corelat laju ngacorelat keluar ngaliwatan balkon. Sanggeus samehna mastikeun anak pamajikanna aman. Wus Jirim Raden Samar kebat muru kana suhunan imah. Tapi acan ge nepi katempo ku Raden Samar. Jirim ngabelesat nuju ke arah kidulkeun. Belesat. Dangat harita Raden Samar teu cicingeun, tapi maena ge langsung ngacorelat ngudak, corelat celeng. Hus. Jirim Raden Samar jeung nu diudagna
katempona seperti cahaya kingkilaban pating kolenyai di awang-awang, meulah kandalna mega hideung pating buri nyai dina sajroning poekna langit peuting. Tepat luhureun Gunung Cermai eta dua makhluk jin teh tuluy nyirorot ka handap nuju ka palebah palataran cukup lega nu teu jauh ti palebah kawah. Jeleng-jeleng harita eta dua makhluk pancuh dina tarangtunganana, tapi karek oge parancuh dina tangtunganana no atuh teu kanyahoan teuing ti mana datangna. Ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.